suku mana kalau luhur tuh sopan pisan. Ya, tempo ya. Nyaho aing ge suku, udah ketiga nyaho eta suku. Tempo ya, aing boga sandal anyar ya. Alus geuning, meuli di mana? Minjem atuh urang. Nginjem wae, nya meuli atuh. Meuli di mana? Meuli di Puput Collection lah. Tah, di Puput Collection aya sendal, sepatu, tas, jeung baju. Selain eta aya sembako. Bisi emak manerek meuli sembako jeung gula kopi. Datang we ka toko Ali. Tokona ngahiji jeung Puput Collection. Oke, mamane meuli sembako, mane bisa meuli sepatu. Wah, alusnya urang arek meuli sepatu kekinian di Puput Collection, arek pamer ka Sprili. Halo guys, kenaon? Panjang umur tak budak. Coba ya tingali tas terbaru urang, cocokan warnana, bahan halus, mantep kan, bahan kulit jeruk, bisa pakai ondangan. Nya alus, ieu capna mah kuat di piceun. Nyanggeus lah kembali pesan katingali anyarna. Di mana eta? Meulina di Puput Collection, urang geus ngaborong ya, mau borong tas, sepatu, sandal, pokoknya hargana murce-murce. Asli moal kecewa. Kamari ge urang geus ngaborong di Puput Collection. Anjir, ieu budak pada palalamer kieu, urang ge arek meuli Daripada di dieu mah bete, mending orang jalan-jalan yuk, orang selfie-selfie nian pemandangan nu alus. Kamana yo? Kamana we yuk? Ayo berangkat. Ayo. Duh, pemandangan teh meni halus pisan. Nya metis pisan. Mas, itu domba cewek lain diangon di dia. Lain. Bari nagelan di dia, domba indung aing mah diangonna oge. Makan nagelan make jukut, Makan naon tuh? kupat tahu. Eta mah sia. Ayo budak, urang selfie. Ayo. Bunga urang mah tiktokan wae. Zaman ayeuna melisi dibajakan di mananya? Soalnya nu asli urang teu kabeuli. Mulai kaset bajakan anu orsinil atuh. Alih jeung bulu mata sagete orsinil. Ngaledek. Urang foto yuk, urang dagang flowers di FB urang. Urang teh boga cerita sedih jeung horor di FB teh. Emang saya nonton drakor naon meni sedih gitu. Lain drakor, tapi kamari urang sapopo wae teu nyekel HP. Terus Urang teh ngupload foto di FB, nungguliknya cuma opatan doang. ya pantes sama bocil geduk. Bang, aku padamu. Masih terniat dipeluk. Obat. Ayo aku naon neng ngadekeun mah nyanyi. Ih. Ma, urang hayang meuli sepatu kekinian sama urang kita tadi jalan-jalan ge make sandal japit, kapoko eta ge nginjem ka si Masaro. Sia masuk yang barang beli wae. Duit mah aya, tapi ongkos ka pamanukan neng. Sadayek leumpang. Yeay, teh kudu ka pamanukan, Mak. Di DG aya. Di mana meulina neng? Di Puput Collection.
Toko nang ngahiji jeung toko Ali. Dinya ge emak bisa meuli kopi jeung gula. Neng meser sepatu, emak ge bisa meser sembako. Oh, nyanggeus tuh ya encisna. Ya, keneng meser sepatu, kayak emak pang mesekeun gula jeung kopina. Kayak mesekeun kurang, nganjuk we heueuh. A few moments later. Ya, tama gulana. Udah coba ningali. Tuh, Ma, halus kan? Aisyah beli sepatu kuat ngegebrek kos gitu, siga lampu jalan uti balik wae ke rumah hideung ngablegbeg. Nah, ke lampu jalan-jalan, Mak. Nya heueuh, lampu jalan mah hurungna di luhur, mane mah hurungna di handap. Mau beli via online atau offline? Beli sandal, sepatu, dan tas yang nyaman dipakai di Puput Collection aja. Yang beralamat Sukamulya RT 10 RW 4 Desa Batangsari Kecamatan Sukasari. Belanja yuk!